aya SAG nu ngomong kieu sarjana agama. Aya sarjana agama. Maklum sarjanana menang meuli batak ngacaprak ngacau. Pada itu mah ijazah sarjana teh bisa meuli. Aya nyalon lurah SD meuli SMP bisa pada itu mah. Kudu SMA meuli SMA, kudu sarjana meuli. Aya nu jadi takir. Cukup ku Quran, di Quran segala ayat. Teu kudu make hadis. Allahu Rabbiyal Karim. Akhirnya ingkar karena hadis. Quran ditalar, hadis ingkar. Ayah hadis dipilih, lamun dalil kurban Nabi, lamun an Hasan, an Husain, an Aisyata ditampi lian di eta nyaci maki. Itu paham Syiah. Ibu kade ahli sunnah wal jamaah bisi masantrenkeun budak karena hafalan Quran, tapi kiaina lain ahli sunnah wal jamaah bahaya. Sari-sari itu karena itu ditalar hanya 8 tahun kok tak apa aturan je guruna kudu kieu ngaco. Lamun disebutkeun di Quran sakabe aya tanyakeun cik ari salat lohor salat asar dina Quran aya daya aya teu menakan aya ge aqimus shalah wailul lil musallin ancaman teu aya sugan salat lohor aya ge dina hadis uridat ala ummati khamsatu awqatin ad-duhru wal asru. Kade nalar Quran karena hadis ingkar nahudzu keluar dina Islam. Aya nyarita cukup Quran jeung hadis teu kudu make taklid. Urang papan taklid turun taklid ka imam saeta Amaliyah, Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah urang. Eta ustaz nyebutkeun teu kudu make taklid, tanya urang. Tan, ari ustaz bisa baca Quran di saha? Ustaz bisa kaifiyah salat di saha? Dasar Rasul sallu kama ra'aitumu usalli. Salatlah kalian seperti salatku. Nah pendak jeung Rasul maneh teu. Pupus Nabi aya sahabat, pupus sahabat aya tabi'in, pupus tabi'in aya atba'ut tabi'in, pupus terat aya para ulama 400 tahun sudah Rasul meninggal muncul bintang 24 madhab 4 kurang kudu taklid jadina kudu turun. Jika Ustaz bisa baca Quran bisa, tentu jawabnya dari ibu saya, dari bapak saya. Eta teh Ustaz taklid teh, taklid teh turun. Kau mau baca Quran mah lamun teu ngalami guru hese. Mau beli huruf dapat benten-benten. Ucapkeun nana aya mahraj ha waqtul haqi maksud ho adnal haqi. God maqamu saurasul anak afsahuman nataqa bil god pangberatna ngunikeun god walau god berat lamun teu ngalami guru mal bisa eta teh taklid deha ade taklid teh turun tanpa ulama udah teu bisa naon-naon. Ata Nabi contoh jeung Ustaz eta cukup Quran hadis teu kudu make kias aya fatwa Jogja la kiasa fil ibadah dibayang mong aya nu nuntun kuning pawana tan nek kurban minta dalilna kurban ku muning Ustaz eueuh aya di Arab apa eueuh muning tara nu ngagarung
anu di mus dikiaskeun karena sapi karena bakor Jawa misde munding teh kade lamun teu make kias neukeun anu bapakeun daun dina Quran juga menakan dina Quran neukeun ka ibu bapak teu aya ge wala takut lahumaku ulah nyebut ka ibu doa nyebutkeun isi ulah nyentak disarang komo lamun neukeun disebut kias awalawi. Ustaz jebul make kias Ustaz kaidahnya haram tentu jebul tadi haram ari sabu-sabu haram tentu jawabnya haram ari ekstasi haram tentu jawabnya haram ari kucung haram kucung di asana bu nu bau budak ayeuna mah dicabut dibeleler dijikeun jeung PLBK paragi anjing geuning dosisna pan tinggi tambah sprit campuran cai aki tuluy dibeleler disebut oplosan atau kamari bahasa lebaran kamari aran itu teh modal kadeh PLBK dibayar wong tara katinggal anjing bungelunan tara sabab anjing geuning PL-na be aku pemuda dihakam tanya Ustaz ari PLBK sabu-sabu haram jawabna haram cik eta dalilna cuman ibu dina Quran dibagieu inna sabu-sabu haram menakan dulu ayake innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis fastanibuhu la'allakum innamal khamru ay khamru teh kullu sarobin muskirun inuman sarobin muskirun inuman ari gaya PLBK ekstasi pan lain inuman dikiaskeun kana innamal khamru dikiaskeun dibandingkeun diukurkeun kadinya dina pada ngilangkeun akal haramna teh teu aya dina Quran nu batak ahli sunnah wal jamaah mah padoman hirupna Al-Quran al-hadis ijma sareng kias-kias teh kitu kiaskeun ukurkeun batikeun tuh ya baik geus tinggalan kalau urusan obat cekap tuh sakit cekap tuh nuhun ibu capek itu ya sing kuring rada capek tiap pongi kuliling tuh oke salin sim kuring amanah ka ahli sadayana urang mah ahli sunnah wal jamaah terakhir